Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Gonta ganti pamajikan geus 40 kali. Ki, apakah teu salah denge? Apakah eta teh bohong nu kitu teh? Haduh, ampun. Moal pati-pati aki ngomong, moal pati-pati aki carita lamun can pernah amprok jeung saha ki nya jeung temen Ki Kampak aya anu geus kolot sarua. Ki, eta teh kumaha maksudna? Nyaeta sabenerna mah anu disebutkeun gonta-ganti pamajikan teh lamun ceuk kolot baheula lamun ditelaah moal mantak boga lebu-lebu acan. Geningan bisa kitu Ki, nya ayeuna nek aya lebu ngumpul kumaha diaur-aur ka mana daeknya. Tah nepikeun ka kanu intina geus 40 mah ka 40 kali manehna bisa cicing. Nepikeun ka istilahna rumah tanggana teh tumaninah tadina mah naon? Geus cicing di mana, geus cicing di mana, geus cicing di mana, pundah-pindah terus karena naon? Gonta-ganti pamajikan. Tah anu kitu kumaha Ki? Nya eta mah meureun jodona geus kudu kitu, geus kudu gonta-ganti. Tapi aya geus waktuna mah bisa cicing karena naon? Eta anu jodona, jodo pati kan jodo pati bagja cilaka. Tah eta teh mungkin jodona. Eta Ki aya nu kitu dihayang-hayang henteu. Ceuk saha dihayang-hayang? Ya mungkin perjalanan hidupna kudu kitu. Ambil positifna usaha ku urang teh kudu kumaha nya kudu bisa kumaha mempertahankeun mun bisa mah hiji tong gonta-ganti karena naon eta teh mantak kadituna teh pikarunyaeun kumaha Ki nya ayeuna kieu gonta-ganti wae meureun lamun misalkeun boga turunan masih mending lamun misalkeun turunana eta nyaaheun pasti neangan lamun teu nyaaheun kumaha tah kitu